Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Kaisa Febrian Talbiah di kelas 8B. Dina video ieu simkuring bade ngadugikeun kulineran. Nyaeta kulineran nu nuju viral di Bumbulang. Nyaeta seblak namina teh angkringan Aisyah Food. Jalanna teh di Jalan Batu Petil, Kampung Pasantren. Saurna sebelah ieu teh seru minat. Kumargi hargana anu murah, anu terjangkau sareng rasana teh enak-enak. Mangga ku pamiarsa sadayana simak video ieu. Tah pamiarsa sadayana, ieu seblak nu nuju viral di Bumbulang teh. Angkringan Aisyah Food. Jalanna teh di Jalan Batu Petil, Kampung Pasantren. Hai bara sadayana, hayu urang minum toppingan. Tah pamirsa sadayana, ieu topping-toppingna teh. Topping-toppingna teh seueur rupi-rupi. Hargana teh murah terjangkau. Di 500-an. Di dia abi nyanak bakso aci, dumpling, tulang taleng, bakso tahu, jamur enoki, sareng kerupukna. Di dia abi nyerat mami sareng lepel pedasna. Tuh tinggal atos jantan deui, katingalna teh cikruh, amis, lada, hasem, gurih. Hai bara sadayana, hayu urang cobian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Tia Ralindawati, hampunten hiji abdi bade kumaros ka ibu perkawis seblak nu nuju viral di Bumbulang. Nyaeta angkringan Aisyah Food. Hampunten ieu sareng saha namina ibu? Indriani Aisyah. Ibu punten bade tumaros teu sawieu. Mangga. Pami ibu ican seblak tos sabaraha lami? Di dia pas bade setahun di dia mah. Sebelum mama di terminal di Bumbulang. 2 tahun. Ibu iya saurna seblak teh nuju viral ya. Ibu buka tabur sabaraha dugikeun ka tabur sabaraha? Di tabung 11 di tabung 8 menit. Punang ibu milih jualan seblak Kenalan karena hobi. menu Hobi best masak. sellerna naon di dieu? Blok Parasmana. Bu ieu di mananya alamatna? Iya alamatnya di Kampung Batu Petil, Bumbulang. Bu nuhun satacana terus diwagel. Mugia dilancarkeun usahana sareng sing laris manis. Amin. Nya sakitu bae barai sadayana ku abdi didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina sakitu warta nu parantos didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta aya mangpaat kangge sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos salajengna. Simkuring Kaisa Febrian Talbiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.